Alah deuk nempo ieu euy koredeun yeuh. Ngeureun yeuh. Kabeneran euy. Si dulur ah. Deuk ditah ieu gawe ah. Lur, kebeneran ningan. Ya barek barang kita euy, bantuan. What? Bantuan ieu hayang nyieun lomang ieu teh jarakna 5 meter. Nyieun lomang ka ditu. Tahnya ieu. Tapi hayang esok. Duh, kumaha bah ieu keur nyieun heula saung bah teh. Oh, Kan, tapi eta aya ieu bah ieu jang biasa buruhna lah heula jang rokok bah. Siap eta mah. Pokona mah sok we heula gawean heula. Siap bah. Isuk wae bah mulaina bah. Heeh. Aduh, karek menang saliang ieu teh. Makanya Pak Haji nitahna 5 liang na ieu teh. What? Kumaha ieu teh? Deuk nempo nu barang gawe ieu teh euy, teu geus bebenangan can ieu teh nya. Tanya ngomong teh. Sugan geus menang loba gitu, geus menang sabaraha lomangnya. Dah, lang tempo euy. Kumaha lur? Ieu teh geus bebenangan. Geus menang sabaraha lobang? Karek hiji bah ieu teh kumaha nya bah atuh. Nah, karek hiji urang sapoe karek menang salobang sakieu. Udah anger bah, ai abahna bongan atuh mere kasbon atuh rek semuat kumaha di dieu gawena bah atuh. Aduh, atuh lur. Piraku sapoe menang salobang pisan lur euy. Nya wayahna we bah da bongan atuh mere we kasbon, pedit atuh da. Engke oge lamun geus alus gaweana mah dibere kasbon pane tingali heula pagaweanana atuh. Lamun pagaweanana urangna katingalina hade, urangna geus meunang sakitu lobang sapoe, pasti dibere kasbon atuh ieu mah deuk salobang sakieu mah kumaha atuh. Pokona mah teu apana naon, kasbon heula mun gawe hayang lancar bah pokona mah. Aduh, euy aing. Da tetep pan perlu beas bah, perlu dahar bah pan. Ngarokok naon. Zaman kiwari ieu lama ku kasbon we atuh. Kumaha enak mah abah mah teu hayang nyaho. Pokona mah ieu kudu sapoe ayeuna kudu meunang ieu 10 lomang. Sabab ieu isuk dipalakan tangkal cau ieu. Nyari kitu mah bah geus atuh kieu bah lah di dieu hoream lah ka hiji pedit kana kasbon, kaduana pek we lah gawean geus sorangan lah. Ieu. Ulah dulungan teh mah oleh ya. Aing eta zaman